Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat. Allah. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun atuh. Umat nabi kumbinilah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarua kitu? Ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah. Aing teh geus muatan ka anjeun melalui Ruhil Kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua, wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeupan. Nyahoan. Balik isuk lah kitu kede. Begitu asup deui ka majelis, dicaritakeun, Guru, poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kedua, poin katilu si paling budak cawan kieu diantapkeun guys. Coba katilu kali ge kitu kene. Terus coba nulis bisa sorangan, dek nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina. Pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa ya. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Orang kan tulisan. Kita di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Orang kunyana ge teu kaharti yeuh. Tulisan. Ta eta teh dibantu ku malaikat Jibril. Sehingga nulis naon bae jana teh paham, bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyaon nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban. Bisa nyaho kitu Isa ieu. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun, kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar, tulisanna tulisan Arab, bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema. Kageteun. Wah, Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu. Na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah. Jeung hikmah, kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi, kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho, ka tukang dicarita-caritakeun berhikmah. Artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram. Lamun nyarita isukan hujan, tepat. Bulan hareup bakal terjadi anu, tepat jasa. Hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet. Kadieu, mang kadieu. Kunaon? Di jero hati anjeun gugula kanyo. Aya naon? Hayang kawin jeung urang Subang nya. Oh, sia sok loba omong. Kanyawan. Kanyawan. Masya Allah. Eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho. Urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho.
bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa, datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus, jangan ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, masalah, masalah sih, masalah lah cerai gitu suka mal ngaji atau lo sih mal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus sana tuh. Wazabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyaun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran keistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu caritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu mah wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanana ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah teh eta teh babarengan jeung manuk peking nu mantak di sawah teh aya bebegig eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking si sabab teh nyaho pan ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oyak-oyak guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk berenaanan pugu eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean. Aya dongeng nawareng kana eta patani baheula teh aya dongeng nawareng pangangon teh wasak nyieunna tina lempung mane rapi gitu-gitu ku jana aju ditiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok hepek siap cerekan cenah mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie anu dina naon garang-garana
itu trompet termasuk manuk nuhua harus carekan ngomong pijen bener ye gabah hepes ya mual aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata gawa gabah di gabah suling di barawan ka imah gitar di bawaan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeun agak jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-oli nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon ditenengan dia besi ka nyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi ka nyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak nanti ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyen mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana watubriul kaopatna watubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyagerkeun anu buta bisa nyagerkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicagerkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung danan ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal diri geus cager ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gub biidznillah bukanya nah teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh gideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama ndek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mana iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha tah masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan nu ieu tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar wari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam
cek Kangjeng Nabi Isa, man anta? Ana Yapis ibnu Nuh, kuli kuring ia adalah Yapis, putra daripada Kangjeng Nabi Nuh. Masya Allah, kurang kumaha. Cek kaum lagi balikan deh. Oke, heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula, anjeun nyaho ka kula? Nyaho. Saha kula? Isa alaihi salam. Kula teh sebagai naon? Rasul Allah. Saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat, lamun jelema teh iman bakal cilaka. Ulah kos kitu, balikeun deui ka kuburan. Wah, nu bae dakwah blon. Masya Allah, cek Kangjeng Nabi Isa RJ, biidnillah balik deui ke jero kubur. Loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah, ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israil anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru, kumaha cek jelema-jelema nu kafir? Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat. Ieu mah teu aya laon illa sihrun mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir. Isa teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui, wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham. Amartuhum ala lisanihi, aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha? Amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat
tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat dua nama manusia model Isa orok keneh bisa ngomong lahir suci ti wanita suci Maryam alaihissalam barijeng tanpa bapak kesucianan nu luar biasa kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan mual ayat tanding manusia model Isa kemudiannya bisa nyeun hewan bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun ribuan tahun bahkan keistimewaan anannya bisa hiber bisa nyiples guys setelah Isa tidak ada sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Mungkin dengan keistimewaan Isa mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihissalam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia otak pikir aing memeh Isa pangeran saha maknya manusia Isa manusia dilahirkan aja jadi pangeran teu kaharti ayatna yeuh saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa ja nu kieu mah adalah pangeran kita nobatkan Isa adalah Tuhan pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan pencipta alam Tuhan Allah Tuhan tiga Tuhan Allah Rohul Kudus Jibril dan Isa tiga menjadi satu Tritunggal tiga tunggal satu tiga jadi satu itu adalah Tuhan kuari diganti 3 in 1 sampo Masya Allah ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil adu kekuatan yang Islam di Amerika William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema gum biiznillah Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu gum biizni tandingan ku sia Tuhan Syekh Abdul Qadir Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah hudang dengan izin Allah Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah biizni aing mah gum biizni hudang coba eta jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir nu matak di break up teu meunang berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah naon sebabna sebab Kristen bakal kaledek lamun itu mah seorang rasul Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun umat nabe gumbi inilah gumbi ini gitu lain biinilah deui Masya Allah nah cek William tidak ada manusia seperti Isa sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak buburungan mamanukan siapa buburungan heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan kan urang mah mamanukan aing mah burung-burungan henteu menang buburungan salah tamun buburungan burung-burungan aing mata karare bahasa Melayu mah hayang aing lah kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng gondrong bolang teh hayang aing mah teh hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ yo gua cariin lu egok di sini
eta maka aigok, masya Allah, kahayang orang mah ulah maka aigok, kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu nggak ada, gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan itu. Bahasa asal geus kos itu besepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kemana ngomong? Mana? Apa? Kemana tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono keceng jasanya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat jasa. Masuk tong? Hah? Masuk tong? Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Digondrong hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh, cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing mah. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Orang ngapan ngeunaheun, mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Bisa bodoh lah kumaha bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ke Kipalak. Masya Allah. Matak diberi ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain letik-letik jelema Kipalak lantaran bisa asup ke botol. Eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk. Kipalak eta komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanya bisa hiber eta ilmu pucuk umun. Dites ilmu pucuk umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus. Kumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyeritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu deui satungtung deuleu sak hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin ditandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa culak-cilek Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem poh kongkrongo hebat atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Sesari Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh balokeng begitu diadukan atuh balokeng mana eleh atuh dia kumaha eleh aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali bingung nyelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna Waalaikumsalam bangun puyeungeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai kitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan kula bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanana
biaunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaana ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay biaunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak beureum balokeng atuh pan balokeng mah beureum kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja bisa ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo soleh mah dek ngahargaan ka tuan we ja ilmu ge meunang ti tuan geus urang deui dah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ade bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah gara ngarupa kotok coba kongkorok ngan rada gede sorana atuh soleh jeung anak atuh tamah pongkorongo Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorong kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet geus macem-macem tah eta mun aya awi buta awi dempet eta pucuk umun eta kepercayaanana wari lompat ka Cikupa baroga urang Cikupa tolol tadi Cikupa nah diusap-usap make eta cak pucuk umun nah ngado wah ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh wah tuh bagus soleh ngadu dah itu geus kongkorongok deui nyaman teh itu kongkorong nang tangan pan kotok teh pan kitu bener teh atuh siapa sok ngeuleuh jing main kotok kabeh horenganan Masya Allah nah tidinya kongkorok pas iya tuh bagus soleh rongok sia sakali mah kongkorongo kageteun urang pucuk umum kitu amat ya asana lain suara kotok teh mah dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umum surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh cia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae kos lain kotok tapi disepak siat guliting keluar kalangan wah cak pucuk umum parah mah disepakan wah lain batrak-batrakeun lima kotok cekel deui kotok diadukeun kalinya buah disuekeun burak aduh cak malangsan mah kitu-kitu deui atuh datang ka ucutan kieu ieu bohong datung geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umum ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon
tinggali di BSD, di berbagai daerah gereja maruncul. Padahal bupati na muslim, padahal DPR na muslim mayoritas, padahal camat na mukmin yang muslim, padahal lurah na muslim. Tapi kok tanda tangan nyana teh waniin 10-20 juta atau mobil ratus juta, awak na dek dibeleuh di neraka jahanam. Inggis amat aing boga lurah kos kitu, inggis amat aing boga bupati kos kitu, inggis amat boga gubernur kos kitu. Naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim? Mantak naon atuh bedakeun saeutik. Cenah kan demokrasi. Deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu. Harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby Ben, Pol, Lexus dan lain sebagainya. Sabarageuna ana mobil sia dikelebokeun di neraka, dipanggang sia bupati, dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleuh ku sia tang ngerecekna sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kumaha mun anak urang, na'udzubillah min dzalik. Mentak sing ada ajikeun anak urang ke nama santren ku ari mah lain lalawar hese, ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus ku ari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa, ti Vatikan datang ka dieu luar biasa, eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen teu sumput salindung, tapi tetep bae di mana aya nu nek ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mumpu mantak naon. Nyana di tengah-tengah orang berjuang supaya jadi atuh batak naon, urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae. Aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah lamun ti ditu camat dibere duit ndek tanda tangan, urang bere golok. Mat kada leuweung ya naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe wae ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teh nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah. Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang tereup, teu nyaho sia galagat orang tereup sia aing mah kajen teuing paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati dah ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang tereup, hudang waru, hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah orang sejen, tapi nu jadi raja orang pasar kemis, belum tak pasar kemis. Gailah kercarita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkan ku manusia. Daya tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade besi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen dah. Kristen, brak kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade dah. Oh, ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Ndailah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji, la awwala lahu wa la akhir, awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu
wa ta'ala. Urang kudu percaya ka Rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, Rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, Rasul Allah. 25 rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran, Rasul, termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran, Rasul. Pangeran mah hiji, Allah subhanahu wa ta'ala. Bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin, pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa, anu nyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan. Wallahu alam. Teh kamari geus dijelaskeun nomor kahiji bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Kufur jelema nu ngaromong bahwa innallaha huwal masih ibnu maryam, Allah teh adalah al-masih Isa. Penyelewengan Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan Injil nu pertama bahwa Allah teh Kangjeng Nabi Isa. Lamun didesak kurang bahwa Allah teh jalain Kangjeng Nabi Isa, Kangjeng Nabi Isa makan ayam mimitina dilahirkan ku Siti Maryam, manya pangeran kajajaden. Ai baheula ieu nu nyeun dunya saha? Oh, caknya na nyurup pangeran teh Allah nyurup ka tubuh Kangjeng Nabi Isa, berarti Kangjeng Nabi Isa kasurupan. Belum tak Kristen tah. Ya hiji tah penyelewengan Injil. Penyelewengan Bible Injil teh kos kitu teh. Penyelewengan kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Wallahu alam bimuradi. Cek orang-orang Kristen yakin nyata make lakon. Ceknya ulah ragu-ragu deui, wahai kaum Kristen. Kumaha ngomongna? Ya, saenyana Allah eta adalah salisu salasa, katilu na tina tilu pangeran. Pangeran teh tilu, hiji pangeran Bapa, dua pangeran Anak, tilu pangeran Ruhul Kudus, Trinitas. Tah pangeran teh tilu, cak Kristen teh ulah ragu-ragu deui. Besi aya nu ngajakan bahwa pangeran hiji cacakan tilu ge riweuh. Komo hiji. Tilu ge ribut bae, komo hiji cakna. Eta bloon. Bloon. Berarti samemeh Kangjeng Nabi diturunkeun ke alam dunia geus pacecok orang Kristen teh. 500 tahun zaman jahiliyah ngaranna. Ia memang Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia, justru umat Kristen teh cekcok besar-besaran. Tiap gereja, tiap negara, Yerusalem jeung Roma, Itali cekcok. Jeung kitu mana deui antara Yerusalem jeung Spanyol, Eropa cekcok deui. Jeung Amerika cekcok, besar-besaran cekcok lain, letik-letik cekcok di zaman Kangjeng Nabi can lahir. Maka manehanana ngayakeun kumpulan musyawarah dewan gereja sedunia disebut konsili. Ta eta konsili teh pertama didirikan pada tahun 325 Masehi. Can lahir Kangjeng Nabi 325 Masehi. Nah iya diayakeun sidang gereja, dewan gereja untuk mengadakan doktrin tentang agama Kristen. Diayakeun di mana eta teh diayakeunana? Diayakeunana adalah di Itali. Pertama eta teh disebut Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Seorang uskup anu ngaranna Arius di Alexander. Asli namanya teh Alexander ta Mesir.
tapi nyada jadi uskup dunia. Tidinya nyana ngajelaskan kejelasan tentang menjelaskan tentang Bible nu asli, tentang Injil nu asli, Barnabas nu asli. Cak nyana teh saudara-saudara sedunia bahwa Tuhan itu satu, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jangan ribut kalian semua di dunia ini, sebab aslinya dalam Injil Tuhan itu satu, Allah Isa, bukan Tuhan. Tahnya nama bener tah hiji tah. Sidang dewan gereja sedunia manehanana memimpin membenarkan tentang Tuhan satu, Isa bukan Tuhan, Maryam bukan Tuhan, itu nang gitu ngaranna Jibril Ruhul Kudus bukan Tuhan, itu adalah pembawa wahyu. Eta teh bubar ribut deui, wah unggal negara luar biasa, lain ribut leutik-leutik eta teh. Manehanana eta lahir tahun 256 sampai 336 Masehi, didirikan konsili tersebut 325 Masehi. Sakedeung teh di tahun eta keneh ngayakeun sidang besar-besaran deui, ialah disebut Konstantin. Lantaran harita anu ingin menguasai dunia, Raja Konstantin. Nah, tidinya lah badehanana ngayakeun konsili kedua Konstantinopel. Mata terkenal etalah anu ngajelaskeun Tuhan tiga. Bahwa yang kemarin Arius menjelaskan Tuhan satu yang bernama Allah itu tidak bisa dipercaya. Tetap Tuhan itu satu, satu Tuhan Bapa, dua Tuhan Anak, tiga Tuhan Ruhul Kudus, tiga. Main sogok-sogokan. Dewan-dewan gereja disogok, tek kos di zaman Golkar kamari. Dewan-dewan teh disogokan, disogok. Kamari ke zaman Soeharto, kuari mah lain disogok deh, diajul. Ayo disogok olam, kadang-kadang raga kadang-kadang ayo diajul mapan anggeus kabeh. Sial, cek dewan nu milu ngaji, moal ngaji aing mah cenah minggu hareup mah mabur sia ka ditu. Hayang ka neraka ulah ngaji sia mabur ka ditu, diajul sia ka ditu, geura modar sia mun teu dibeulem sia. Moal aing mah cenah datang ka kiamat teh moal ngaji, mabur. Teu butuh aing mah kanu teu ngadengekeun Al-Qur'an, mabur sia ka ditu. Legeg ku sia duit sogokan. Ulah mere saya etik-etik acan ka aing kecuali gede. Teu hayang aing geus kitu mabur. Moal khusus salat aing dibere duit kuno kos kitu mah. Aduh, Masya Allah. Asana minggu hareup aya dewan nu moal ngaji. Kuari ge ngaji nang teu di jero ieu di handapeun tangkal Ambon. Seserian nya teh. Bahasa Indonesia. Aduh, Masya Allah. Tinggal kayaknya balik beta di mobil teh ngarobol jeung babaturanna. Pamit nyana, guys, minggu hareup mah yang moal ngaji ulah kitu coba babaturanna. Kiai mah emang sok kitu teh hayang cenah aing greget ka kiai. Aing digergetan ku sia ngeunah di akhirat teu berat aing mah moal sia. Sakitu bae daripada ke di akhirat ngenta turung aing pan beuri weuh teh guru. Boso amat cenah kiai kos nu bakal bener bae. Boga kayakinan aing mah sok maca Quran bener aing mah. Sok atuh sok mah sekali-sekali di hareupeun sia sok ge di hareupeun kiai mah jangan teu ge. Anggeus geus beres geus pokona. Sabodo dek ngaji henteu pokona sia aing mah teu hayang aing mah. Ngan kajian kuku mah datang ka imana moal bisa es. Nah bisa, bebeja ka pemajikanna mah kunaon eureun bae. Baru segitu aja udah berhenti. Cari kiai yang bisa akur dengan kita. Ayo geus sia teangan kiaina, bangsana deui bangsa kiai Golkar kabeh. Ayo guys ngaji sia datang ke olah mal bener sia ngaji gos gitu mah. Yes. Nah konsili kedua pada Juli tahun 381, lamun tadi 325 di tahun eta kele cuman ieu mah di akhir Juli nah tahun 381
mengadakan deui konsili Konstantinopel. Nah iyalah anu nganyatakeun bahwa cekna Tuhan tiga disebut Trinitas. Nu ngamimitian Trinitas adalah Raja Konstantin. Nu eta kamari keur nganyatakeun Amerika ini adalah perang salib ketika Irak. Eta patung Konstantin teh ditaekeun deui ka luhur lantaran urang Cikupa mah teu nyaho kaitut bau. Teu nyahoan isi patung naon cenah dikaluhurkeun nu nyaho kana sejarah ngeri jasa sial goblok. Berarti seakan-akan ia Kristen naik kembali. Di sisi kenaikan patung Konstantin di Denmark anu melecehkan Kangjeng Nabi. Coba eta bertubi-tubi ke Islam. Bertubi-tubi ke Islam emang kumaha gitu. Ketika patung sakieu teh patung Raja Konstantin anu nganyatakeun pertama bahwa Tuhan itu tiga, ialah Trinitas naik ka luhur. Sanggeus ditaekeun di Denmark pelecehan terhadap Kangjeng Nabi urang. Anggeus-anggeusan geus. Saha eta nu hudang? Apakah hudang di Indonesia? Teu. Sebab hanya sedikit yang tahu tentang sejarah. Di Mesir teu berdaya sebab geus dikaluhan. Hayu coba di Malaysia teu bisa kukumaha sakitu dihebat-hebat ya sarua bae. Asia Tenggara tidak berdaya. Cuma satu yang mengibarkan bendera hanya Afghanistan, Taliban. Sekarang betul-betul perang Islam, perang agama. Ngomong Osama bin Laden, tangkap itu orang yang melecehkan Kangjeng Nabi Muhammad. Lawannya saya, turunkan Konstantin. Belum saatnya ditekan selama saya dan anak buah saya dan bangsa-bangsa Arab dan kaum-kaum muslimin ini belum mati, tidak boleh diturunkan. Kalau diturunkan akan saya bom kedua kali Amerika. Turun. Anu nyaho kan? Cak aing nonton TV sia neuleuh dari mana tuh? Umunya gara-gara ketipu biasa gegede. HP be diceuli dua. Tapi bantu nyaho sia tuh. Sieun Amerika. Osama nang tangan kos kitu turunkeun deui teh. Tangkap, orang tertangkap. Saya belum mati. Dan walaupun saya sudah mati, 1000 Osama akan tumbuh. Tenyahoan di Indonesia lo Osama. Di Malaysia ulah serius ya. Ya keur carita internasional. Masya Allah orang tenyahoan naon. Horeng peseturan kelas internasional luar biasa. Maka tidak ada ucapan orang Amerika kecuali tangkap Osama bin Laden. Di mana saja, bawa hidup atau mati, tangkap Osama. Tangan tega pagi muncul deh, turunkan, tangkap, turunkan, terus main seterus-terusan. Ternyata luar biasa sampai detik ini. Wallahu a'lam Osama apa dibunuh apa masih hidup. Ternyata kabar terakhir Osama ngomong deh. Wallahu a'lam geus teu kaharti nu mantak cek Gus Dur teh udah. Jangan suka ikut-ikutan Irak, Iran, dan Afghanistan. Udah mikirin keluarga kamu aja, dagang. Kata Gus Dur, lain permainan orang cek Gus Dur tamah. Lain deui permainan anak. Urang hanya nonton geus kebingungan ku ari. Nah gitulah keayaan Konstantin. Iyalah nu baheula mengadakan musyawarah konsili dewan-dewan gereja tahun 325 pertama. Yang kedua tahun 381 di ngaranan konsili Konstantin tah nu menyatakan ieu nu kuari diayakeun dina Al-Qur'an ketika Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang Isa Al-Masih. Nah kupur jelema nu ngomong kos kitu henteu ditujukeun ka Konstantina tapi ka seluruh umat Kristen di mana saja berada secara internasional. Allah nurunkeun wahyu melalui malaikat Jibril dibacakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuari ku urang dibahas ala kadar pembahasan anak ieu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Tah lamun nyaho sejarah nu nganyatakeun innallaha salisu salasah Konstantin pada tahun 381 Kangjeng Nabi na can lahir. Ribut keneh bae unggal negara terutama Yerusalem.
lantaran Yerusalem teh deket Bethlehem tempat kelahiran Isa Al-Masih. Cek urang Yerusalem teh teu kaharti aing mah pangeran aya 3. Gereja teh dewan gereja Yerusalem teh nentang terhadap keputusan Konstantin. Masa ya pangeran 3 ja pangeran mah hiji. Wah riweuh deui dunia teh, Itali, Roma, Amerika, Australia, termasuk di Eropa. Di urang mah ieu di urang encan kaambeuna naon saat eta mah masih kene cincoah-cincoah. Cepugu agama eta teh zaman harita mah di Indonesia teh can karuhan teh. Encan karuhan bahasa aya ge hiji ti Cina ka dieu tah ti Encek, Hindu, kelenteng-kelenteng laleutik mah. Eta teh zaman sakitu can aya naon di Indonesia mancan kukumaha encan kacarita. Nah mengadakan deui konsili dewan gereja anu katilu ngayalah konsili Iccilia di Italia deui bae September tahun 381 untuk merubah tentang keberadaan Trinitas tadi. Tapi tetap lantaran main sogok teh kuat, maka diadakan deui konsili itu Pairul di Italia kene tahun 756 Masehi. Besebelah dia tak 700 Pak setelah lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir Masehina 600 sekian. Nah ieu mah geus tahun 796. Tah didinya rada-rada geus ulah dipermasalahkeun cek para raja-raja jeung dewan-dewan gereja. Paus menyatakan bahwa nanti kalau Muhammad dakwahnya besar-besaran, tetap saja kita ini sepakat sedunia seluruh gereja Katolik baheula teh nu pertamana. Awas, hati-hati, tetap satu suara Trinitas, Tuhan 3, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Maka dirubahlah dina Injil Bible nu asli teh tah Barnabas aya bahasa di Indonesia kan dengan bahasa kieu nya teh Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Akan tetapi hanya ada satu Tuhan, Tuhan dalam 3 oknum, ternyata hanya satu, ialah Tuhan Allah. Nyana nyebutna kan Tuhan Allah, Tuhan Allah. Gitu teteh. Dengan demikian maka tebuslah dosa-dosa hamba, tebuslah dosa-dosa murid, tebuslah dengan tebusan-tebusan Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Rohul Kudus. Nyatakanlah Trinitas adalah salah satu dari pondasi dasar tempat tegaknya agama Kristen. Tailah doktrin anu diperkuat Trinitas hasil daripada Konstantin. Mantap jadi mah kuari zina, judi, mabok, boga duit, ditebus dosa teh ka gereja. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Ada hamba dari Cikupa, tapi Cikupa juga perumahan bukan asli penduduk. Nah ini dia mohon dibebaskan dosa-dosanya dengan tebusan 1 M. Cak nu dijerotnya kurang, aduh tawar. Kuat naon jual beli dosa, tolong aja sa. Nah, iyalah Kristen teu kaharti ku urang sasar mah sasar, teu kaharti ku urang nu dibere hidayah teu kaharti, aya nu teu dibere hidayah atuh kitu bae. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka Al-Qudus Yerusalem tahun 807 Masehi ngailah mempersamakan Trinitas sebab ketidakinginan Kangjeng Nabi dakwah anu meluas. Jadi Yerusalem Al-Qudus ieu manehanana terpaksa menyamakan suara Tuhan adalah 3 Trinitas. Masya Allah, ini satu suara sadunia. Dipimpin oleh Paus terus, Paus 1, Paus 2. Nah, tahun gitu sebaraya 809 konsili
inexcusable di Prancis untuk menyatakan tetap Trinitas harus diperkuat. Terakhir di Italia deui tahun 1099 kamari tahun 1099 mah Kangjeng Nabi Gus dakwah luar biasa geus loba nu arasuk Islam deui. Nah di Indonesia geus mulai Islam lain mulai deui di Indonesia geus pohara jasa Islam dengan kitu wali-wali sanga mulai bergerak nyana di ditu gayakeun konsili dewan gereja sedunia deui menyatakan bahwa harus hati-hati konsep dan doktrin tentang Trinitas tidak boleh diganggu-gugat deui. Siapapun orang yang mengganggu-gugat Trinitas akan diadili bahkan dibunuh. Iyalah manehanana kekuatanana terus sama-sama dakwah. Kangjeng Nabi dengan para wali na dakwah, gereja dengan dewan gereja na terus dakwah, ngutus sampai ayeuna tahun 2000 sabaraha ayeuna? 2011 atau tahun 1432 tetap terus dakwah teh melalui politik, melalui ekonomi, melalui budaya. Ngan kalah menang pernah di zaman kitu Raden Patah Jaya Islam kebobolan kedodoran Kristen teh jeung Yahudi tapi hanya sekejap mata henteu 100 tahun acan kemudian beralih deui di tangan Kristen sampai ayeuna tapi terus main militan dakwah terus. Taliban mah moal eureun-eureun sebabnya nama dakwah menjadi seni hidup. Iran terus dipupuk supaya dakwah jihad eta adalah seni hidup termasuk di Irak kuari geus digoyang untuk didemokrasikan tetap baik seni hidup adalah jihad fisabilillah membunuh orang-orang Yahudi dan Kristen itu adalah seni hidup kami. Irak Iran kabelah dituna Siprus terus kabelah dituna itu nu kuari nu jelas adalah Taliban moal eureun-eureunnya nama geus dititipkeun ka anakna titipkeun ka insuna di sekolah di berbagai kegiatan-kegiatan satu hidup itu adalah dakwah jihad titik geus eueuh naon-naon nya mah asal neuleu rambut pirang geus kakerta iya asal neuleu pirang bae percis ka Sodang Cikupa bae asal neuleu pirang ini makanan saya ini Lampung nih iya Karim batur mah bisa kos kitu tah luar biasa istimewana ye boga ieu naon garang-garang gitu keyakinanana madak teureun-eureun terus we Amerika benci kelantaran hese ti baheula militan teh aya bae di Pakistan aya di India aya terus Timur Tengah aya sulit amat untuk mengembangkan asal berkembang tabrak kembang kumbas maka diteroriskan. Eueuh deui dibuatlah perundang-undang lenyapkan teroris di setiap negara ai prak pasantren diteroriskeun coba henteu kumaha ieu entah ketika isu teroris datang ke Indonesia kasieunan kan Indonesia dialog dengan Menteri Agama bagaimana di Indonesia tentang teroris tidak ada di Indonesia tidak ada isuk-isuk muncul Gus Dur siapa bilang siapa bilang di Indonesia nggak ada teroris terbanyak di Indonesia tidak ada Gus Dur urang keur sieun ke Amerika besi dibom nyebutkan banyak pandit apa di darah tangan ku wartawan Gus bagaimana itu jawaban nggak salah ya tuh nggak salah kenapa emang siapa salah kalau sedikit-sedikit Amerika itu malah berani kalau banyak nggak berani dia Gus Dur iya tuh kos gitu kan aja bila perlu udah jadi teroris semua dah lalagaan ke ternyata sieun Amerika nu ngomongna Gus Dur coba nu ngomongna urang Cikupa moal percaya panggilkan Gus Dur ka ditu ke Amerika dengan cara politik kunjungan ka ditu keberadaan Indonesia yang sesungguhnya dibejakeun ku Gus Dur bagi dua teroris dan bukan teroris berat sekali cenah di Indonesia tadi Gus Dur kos kitu jasa atuh geus kos kitu bae Gus Dur mah ku cara Gus Dur bae sabodon penting sieun Amerika harus diperhitungkan untuk membom Indonesia harus diperhitungkan terorisnya udah luar biasa satu rumah kadang-kadang teroris semua
bodoh lah urusan Gus Dur tah boga itu jana kuring ngadenge geus seuri we meureun jana iya Karim nah ieu lah dina Al-Qur'an ieu ngabongkar ieu tah urang kudu nyawa sejarah heula tidinya teu eureun terus bae musyawarah dewan gereja dunia selalu dan selalu. Nah, di samping geus pas trinitas tilukan permasalahan. Satu tentang ketuhanan trinitas geus diakui oleh seluruh Kristen, baik eta Katolik maupun Kristen maupun Protestan. Eta nggak jadi kitu ge baheula teh akibat dari perpecahan-perpecahan ribut besar-besaran. Mantap jadi bae tilu. Nah, geus kos kitu, nah iyalah tentang dakwah-dakwahna. Pembangunan gereja. Nah eta teh konsili deui di Roma kuari selalu di Itali. Terlepas di antara dua bae Yerusalem, Roma. Mantap Yahudi moal eureun-eureun itu aya Yerusalem di dinya teh geus dipatok. Mantap lamun urang bacaan Bukhari sarahna moal eureun perang mah ke perang besar-besaranana perang dunia ketiga. Ia mengarah ke agama pembunuhan anak ngebunuh bapak ngebunuh anak pamajikan ngebunuh salaki ngebunuh salaki ngabunuh pamajikan eta teh kaharti ku ari mah kok bisa kitu sih lantaran motifna kurang can kapanggih kakarak dibere sakieu doang ge heran di Libya kok rakyat jeung rakyat aneh ribut heran teu kudu heran lamun geus paham mah naon sababna nu mantak teu kudu heran lantaran pemerintahanana sebagian dibeli ku Amerika sebagian deui tetep ka itu Muammar Gaddafi rakyat dibagi dua dibeli ku Amerika pro Amerika dan pro Gaddafi dimodalan tak nyeunlah kekuatan peranglah rakyat jeung rakyat antara pemerintah kadengena jeung rakyat padahal bagi dua kahati kuarin atau di Indonesia ge lamun terus-terusan kuarin pemerintahanana geus pemerintahan Amerika sedangkan rakyatna rakyat Al-Qur'anul Karim neuk teu perang kumaha moal teh diganyang lurah moal teh diganyang camat moal teh diganyang bupati kajen kumaha ge ribut tinggal ribut bantuan pasti datang kan ti Amerika ka urang ka pemerintah polisi dipersenjatai, kemudian ABRI disenjatai, rakyat dibreder, karena kejerian pasti bae polisi ge nu kaberi anakna berbalik ku ari ka rakyat. Bagi dua pasti polisi pemerintahan, polisi rakyat, ABRI pemerintahan, ABRI rakyat. Bagi dua perang rakyat jeung rakyat. Oh, hayu mantap pilih aing jadi presiden. Ngan ijazahna SD. Mual teh kitu kajian hukum ge diimbah tembak perang ieu teh perang saudara tah kos kitu kajian hukum ge ieu teh uratna dina geus seperti eta lantaran rakyat berbicara Al-Qur'an rakyat berbicara adil rakyat berbicara jujur sementara di tubuh pemerintah tidak ada keadilan dan tidak ada kejujuran ketika membahas Al-Qur'an hanya di musola, di Majelis Salim dan di masjid muludan rajaban ketika kembali dari ke MPR ketika kembali ke RI 1 ke DPR eueuh nanaonan Al-Qur'an teu ngadu kumaha kiai tinggal kiai lu aya di DPR jata mah kiai rongkong tah mah kos kitu mah rongkong mana hasilna nu jadi DPR mana perda anu bener-bener Al-Qur'ani mana anu Al-Qur'ani anu hadis nah ieu boro-boro eta ieu bae demokrasi coba jalankeun nu sabener-benerna ham anu bener-bener menghargai harga manusia tapi ternyata henteu kan budak letik tembak-tembak bae nini tembak-tembak bae rakyat teu meunang menyat usaha teh waktu dikaluarkeun mah di pabrik dikaluarkeun bae ka mana tempatnya lindungna coba kaum buruh hayo dia ke mana? Nyen kumpulan ku ari kaum buruh belum. DPR di belum. Ngadu pemerintah jeung rakyat. Nah, naik deui setik. Awas ya. Perhatikan naik deui setik. Tak Amerika. Balik teruskeun bae. Ieu mah keur carita bahasa-bahasa orang-orang anu sasar teh dijelaskeun dina Al-Qur'an rapi Al-Qur'an ngajelaskeun kumaha
laqad kafarul ladzina qalu yakin kalufur jelema nu ngomong teh innallaha salisu salasa sanyana Gusti Allah teh nomor katilu tina tilu pangeran salah sahijina adalah Gusti Allah lantaran pangeran teh aya tilu hiji adalah Tuhan Bapa dua Tuhan Anak Isa tilu Ruhul Kudus salah sahijina adalah Gusti Allah tah jelema nu ngomong kitu di mana saja berada kufur cek Al-Qur'an ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi urang kuari ku urang kadenge tadi jelaskan saha eta nu ka situ ternyata diselidik Kristen tapi Al-Qur'an teu ngajelaskeun kieu laqad kafarul ladzina nasara atawa laqad kafaran nasara teu dijelaskeun kitu teu dijelaskeun teh supaya ulah ketersinggungan sebab nasara jelema nama balalener ngan ieu akidahna nu salah gereja baheula teh bener teh gereja teh mun kuari mah masjid nah jelema-jelema teh baleler nu salahna akidahna geus ditabrak akidahna ucapanana nu timbul tina hate nu disalahkeun ku Al-Qur'an laqad kafaral ladzina qalu kufur jelema nu ngomong saha bae di mana bae nu ngomong innallaha salisu salasa bahwa Allah teh katiluna tilu hiji Gusti Allah wal akharani Isa wa ummuhu sahaya wa hum firqatun minan nasara Musturiyah Ya'qubiyah dijelaskan ku Gusti Allah hasil daripada konsili dewan-dewan gereja baik Roma Italia maupun Yerusalem atau Perancis dijelaskan wa ma min ilahin illa ilahu wahid teu aya pangeran anu asli mah illa ilahu wahid kecuali hiji pangeran maya nu nyieun langit bumi katut eusina nu nyieun sorga jeung neraka nu urang bakal dikasorgakeun bakal dikanarakakeun nu nurut ka nyanehanana ka Gusti Allah ka sorga nu teu nurut bakal dikanarakakeun dunya nangieun Allah akhirat nangieun Allah hiji pangeran mah illa ilahu wahid urang mah alhamdulillahirabbil alamin mobil tepati boga motor tepati boga tapi akidah orang asli bener jasa nu bakal nuntun orang ka surga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala kajeun nyana memewahan kuari kajeun memewahan kuari pabrik nu itu nu insek pabrik nu itu Kristen pabrik nu itu nu Yahudi hege mobil nu mewah nu saha nu Kristen mewah nu Yahudi mewah nu Katolik dan lain sebagainya tah batur mau di mobil teh tararis miliaran mobil lagi Masya Allah sebab otomatis urang mah naik sepeda ge kempes naik motor ge can anggeus kreditanana anu maling deui riweuh jasa Masya Allah ku riweuh teh tapi urang boga akidah di jero hate bahwa pangeran teh Gusti Allah kuari nyana memewahan ke di akhirat tanya ku urang apa no? Engkau yang dulu punya pabrik ya? Iya. Ono apa kok? Neraka. Itu bagian engkau. Emang lu kemana? Wah sana. Kemana itu? Itu neraka juga. Ya lewat neraka. Sana sorga buat saya itu nanti. Kok bisa begitu sih? Lu kan dulu kerja di gua. Kerja di gua segala baru banyak sekarang udah bukan urusan kerja. Bukan urusan kerja. Dulu kan engkau nggak percaya Tuhan itu adalah Allah. Engkau makan Trinitas. Saya mah Tuhan itu Allah. Nih yang punya neraka dan sorga. Udah kok makan tuh neraka. Engkau mah orang bisa gitu dah. Waduh kejem banget tuh karyawan gua katanya. Ayo guys sudah lawanan gimana? Wow tinggal bos nggak mengerebek baik di neraka lantaran pangeran nyana salah Trinitas pangeran anu bener mah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna lama illa yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim wallahu alamu bimaradihi wa illam yantahu lamun bae manehanana teu eureun henteu kacegah
tenyetop pamaya kuluna tina akidah nuku manehna diucapkeun teh minat taslisit tina ming telu ka pangeran nucaknya nate Allah tasalisu salasah kahiji tilu katilu tilu hiji na ada lagu si Allah nyada teu eureun kituna awas mun teu eureun boga akidah model kos kitu la yamassannal ladzina kafaru niscaya yakin bakal dikeunaan jelema nu kufur model kitu azabun alim siksa nu pohara nyeri nah bakal disiksa di dunia kadang-kadang disiksa nu jelasna di akhirat tuh di akhirat dibeuleuh jadi kerak neraka ujian gehengnya nah jadi areng mata kuari orang tenang-tenang bae kajeun lah moal kebel ieu moal kebel urang nikmati bae hirup maningan bari ibadah sapeda bawa kempes sapeda butut motor butut heueuh masalah gedean hate tunggu si awak di akhirat batur naik mobil mewah ulah kabita si awak sanajan kabita ge sia maka kuatan dengan sakikeuna engke bae ngahibur diri bae geus kitu bae urang capek naik sepeda eureun handapan tangkal kayu gede tapi ulah tanggal caringin nis jadinya awak tuh batur mun naik mobil eueuh nu niis di handapan tangkal pan sia mah tuh nikmati kanikmatan ti Allah beuh ieu angin sepoi-sepoi sing hade bae besi aya buah naragag tenang hibur hate urang tapi lamun jelema ngaji basicna ieu pasantren kemudian ngaji terus diperdalam komo datang ke bener-bener makrifat ke Allah dunia teh sampah naon nu kuari diudag-udag esok sore diudag kemudian datang ke salat acan bahkan nipu segala rupa bahkan kaditu riba dan lain sebagainya geus loba dunia ngawujud jadi istana ngawujud jadi gedung ngawujud jadi ruko ngawujud jadi mobil ngawujud jadi sawah dan lain sebagainya keur bojona ambalaya loba dicabut urang teh paecuk apa aya nu dibawa rugi ka bina-bina mun datangkan teu ibadah ka Gusti Allah tapi lamun nu ibadah ada dia isuk pagi ketoge ditinggalkeun eueuh nanaonna begitu datang malakal maut naon nih malakal maut nyabut nyawa gegeran pan hayang gegeran nu dipake kamelang jauhna naon melang sugan atuh naon teh teu boga naon pamajikan melang teh pamajikan hideung geus tenang sawa sakali malaikat ge tenang nyabut teh mah ketenang kaninna nya sakian geus gegeran kula mah atuh kebajikan ngenten teh tapi orang berebas sekian lah tenang Masya Allah kalem teh tetap paeh nu ngeunaheun kos kitu nikmatnya kemelang naon sebab ruko teu melang ya teu gablek mobil teu gablek da atuh geus teh kemelang tapi lamun bae urang ngabangun segala rupa begitu datang ieu malakal maut rek naon atuh tugas kula keula malaikat emi teh lah atuh mit emang naon pakai kamelang canang geus ruko nu di Belaraja deket flyover dinya tah canang sekolah ke tahun deui sawah nu di ditu di Kawidaran ada can bel eta mah jauh sawah dinya sawah mencong aduh Gusti Allah lo bakal melang cek malakal maut lo bakal melang ya ieu mah datang ka ajal atuh deuleu di lauhil mahfuz ajal misan teu mit sakedeung teu bisa hese tah hese sakaratna geus cabut asupkeun deui cabut asupkeun lo bakal melang masyaallah rugi ka bina-bina rugi madak cek ulama nu geus kolot nah geus ulah riweuh ku dunia geus bikanan ka anak kabeh tah ya ieu jang sia tah nu gede ya nu kolot nu kahiji nu kadua kadeu aya abah aing mah gaji bae ku sia atuh abah ulah riweuh sapira abah mah aki-aki jeung nini geus ulah riweuh abah mah geus ulah ngurusan dunia goreng mah kieu bae ku sia jalankeun ngan kauntunganna jang abah sakanakna ieu teh salah ngomong ya bener jasa abah mah penting mah abah mah bolikeun Avanza bae heula jang naon tuh bae jang ka Karawang ieu abah kabalinger deui bae abah tenangkeun diri urang Masya Allah awas cek Gusti Allah
mun teu nyetop mun teu eureun manehanna tina mintelu ka Gusti Allah awas siksa bakal urang mah sakali deui muji syukur ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil alamin urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan ditetepkeun iman Islam urang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam orang, ditetapkan iman Islam anak orang, ditetapkan iman Islam incu orang, sabandaraya turunan usang orang mudah-mudahan ditetapkan iman Islam. Nah, amin ya rabbal. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Wallahu alamu bimaradi afala yatubuna anatamaka henteu tarobat kitu eta jelema ka Gusti Allah wa yastaghfiruhu tegas minta pangampura tina omongan nu kumanehna dilontarkeun omongan innallaha salisu salasa ieu teh istifham afala apakah tapi istifhamna di dinya teh istifham taubeh ngahinakeun kok make teu tarobat. Padahal mah diberi kesempatan manehanana umur ku Gusti Allah diberi kekuatan yang berpikir padahal mah nyana nyarahun dina Bible nu asli dina Barnabas anu asli dina Injil anu asli bahwa Tuhan eta pangeran eta ilahu wahid eta mah hanya penyelewengan dewan gereja menyelewengkeun bahwa pangeran teh trinitas eta teh apakah teu tararobat janya namanya Paulus teh nyahoeun keaslian Injil nu kuari nyahoeun keaslian Injil dewan-dewan gereja nu aya di urang ge nyahoeun nyana kana keaslian sebagian lamun nyana maca nu aslinya nyahoeun kana keaslianana buktina nu arasub Islam tina agama Kristen Matius teh kemudian Nastur teh kemudian Alexander teh nu arasub Islam di urang dia sabaraha tokoh Kristen nu arasub Islam nganyatakeun penyelewengan Injil oleh dewan-dewan gereja termasuk Bapak Sudomo nu baheula ngembangkeun gereja nyana tanda tangana tapi nyana asup Islam nyana nganyatakeun dewan gereja yang sesat menyelewengkan Injil yang asli Tuhan itu satu Allah subhanahu wa ta'ala Sudomo ya Allah ya Rabbi Masya Allah nah nanti make jeung pertanyaan eta teh taobat ya make jeung tatarobat itu minta pangampura tina omongan anak nyabut iman takunaon mun tobat ka Gusti Allah danyahonya nama diberi di kesempatan Allah mah wallahu ghafur Allah mah maha hampura ka jelema nu tobat rahimun mahanya maha dedeh ka jelema nu tobat make jeung teu tararobat mentak aya bae hiji-hijieun teh aya abah hiji-hijieun di Itali aya nu asup Islam aneh hidayah nempel di mana baik iraha baik kumaha baik di Amerika teh saeutik nu asup Islam di Inggris teh saeutik anu asup komo di Belanda mah loba urang Indonesia Lampung lolobana eta di Belanda teh loba urang Lampung di ditu tatadina mah urang Lampung dagang cau ke Belanda ajunya nah nyen sele di ditu teh dakwah loba urang Belanda sebab ayah kesatuan Indonesia jeung Belanda sebab jaga 3 abad di urang tah mantap ketika ayah orang Indonesia ke Belanda dihormat ke orang Belanda ditanya aku nyana ngomong ku ari ge kamu dari mana Indonesianya saya di Cikupa oh Cikupa iya hanya mah tuh incek tama aduh kesalahan Belanda tah soal nyahuan nyana mun ngobrol jeung urang Belanda mah nyahuan jasa oh Cikupa iya deket Pasir Gadung ya kok tahu saya kan dulu di situ diem telaga di situ iya ke sono ke Pasar Kemis oh di sana iya itu kan ada danau di situ kan di Pasar Kemis nyahuan lah urang Belanda mah geus kitu teh tah 300 tahun zaman Wilhelmina Masya Allah terus eta ayana jalan rodi teh kerja paksa teh Belanda eta ngebentang rel kereta api rangkas Belanda ieu jalan teh ka ditu tuh jalan provinsi nang Belanda kuari urang menikmati puncak anu sakitu berliku-likuna kerja rodi Belanda Garut tuh sakitu tebing nang Belanda Masya Allah di dieu teh lain ngalagan maju negara di mana dijajah maju
begitu baralik Belanda ka itu dia si kurang Indonesia urang Belanda mah di dia nyeunan jalan urang Indonesia mah ngajualan jalan pikir kotak sia ayo bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur buktina kos gitu membentang jalan provinsi dari gitu naon anyar penarukan Belanda teh tol rel kereta api Surabaya Yogyakarta Rangkas Bitung Belanda teh jalan cacing ka handap ka dieu Belanda balik Belanda ka ditu jalan geus eueuh nanaonan nu gede 5 meter leutikeun 4 meter nu 4 meter leutikeun deh 3 meter 3 meter kabur geus kabeh pemborongan ieu kumaha ieu rakyat ting riweuh ribut-ribut nu bertanggung jawab di parem-pareman peta desa teh ulah aya jalan ka dieu mah jual ulah aya jalan cai ka dieu mah jual ulah aya naon-naon jual baheula Belanda nyeunan jalan kuari urang sia anu ngomong awas tah Masya Allah geus hese luar biasa tak aya kesatuan urang jeung Belanda mah hebat aya nu asup Islam kamari ieu teh keur zaman Abah teh urang Belanda muriang kanker kawin di dia di Tangerang ya orang Belanda bala kawin jeung urang Tangerang kemudian merdeka balik nya ka itu anakan ditang ka incu muriang teh cager-cager sanggeus teh cager-cager ngimpi kita dibawa ke Indonesia kitu bae impianana dibawa ke Indonesia dibawa ka dieu ke zaman almarhum aju kula dititah bawa coba ka ditu ja mah teu bisa cenah ka ditu ka mana wae ka Cianjur teh ka bawa nyana janji lamun cager cek nyana ieu deuk asup Islam atuh dibawa ku kula ka Cianjur ka ditu dak meunang saminggu ditu cager asup Islam lah di dieu beres asup Islam balik ka Belanda maot di Belanda hidayah Masya Allah naon tadina nyana di dieu bergaul lah jeung ustad-ustad zaman baheula keur naon gitu ngaranna zaman revolusi zaman ngajajah nyana babager di dieu ngobrol jeung ustad ngobrol jeung santri ngobrol jeung pedagang nyana nu sok nyalametkeun ta urang Belanda eta mantak nyana bisa kawin di dieu sageus kawin anakan injuan asup Islam Masya Allah eta ku ngobrol doang atuh komo ku babaturan mah asal kiyaina nu bener ulah kiai proposal mal masih ibnu maryam illa rasul wallahu alam bimuraid ayat al-masih kangjeng Nabi Isa bin Maryam illa rasul kecuali utusan Gusti Allah qad khalat min qablihi rusul nu geus kaliwat memeh kangjeng Nabi Isa teh para rasul-rasul tiba heula teh geus loba rasul ti zaman kangjeng Nabi Adam kangjeng Nabi Idris kangjeng Nabi Nuh kangjeng Nabi Daud kangjeng Nabi Hud kangjeng Nabi Hud kangjeng Nabi Sulaiman terus kangjeng Nabi Musa kangjeng Nabi Harun memeh kangjeng Nabi Isa geus loba rasul-rasul diangkat ku Gusti Allah ieu teu beda kangjeng Nabi Isa ge adalah hanya rasul Allah lir teu beda jeung rasul-rasul nu baheula ulah dipangerankeun ja pangeran mah ilahu wa kanjeng Nabi Isa ulah dipangerankeun kanjeng Nabi Isa mah rasul nu mantap kanjeng Nabi Isa bakal maut persis bahwa yamdi mislahum al-masih bakal berangkat maut maksudna yamdi teh mislahum seperti rasul-rasul nu baheula walaysa bilahin lain pangeran bahkan kanjeng Nabi Isa teh nyana selalu wasiat ka umatna baheula wahai hamba Allah wahai hamba Allah wahai umat kaula beda kula jeung pangeran selalu wasiat kos kitu kula lain pangeran hamba Allah ngan dibere keistimewaan mukjizat ku Gusti Allah abroso bisa cager akmaha bisa cager bisa yuhi bisa ngahirupkeun nu maot bisa anu corob-corob diusap cager lampang-lampang diusap cager berbagai penyakit ku kanjeng Nabi Isa asa ditoel bae cager ieu mah mukjizat cek kanjeng Nabi Isa sakumaha mukjizat para rasul baheula nyaritakeun kanjeng Nabi Isa ge lain kula bae nu bisa ngahirupan teh kanjeng Nabi Musa ge bisa ngahirupkeun nu pekom kanjeng Nabi Musa mah eta
tungked bisa jadi orai pantungked mah nyawaan cek Kangjeng Nabi Isa dakwah ieu ka umatna. Tungked mah sapira tungked kayu nyawaan. Kemudian ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam tah kunyana teh kitu dibacaan bismillahirrahmanirrahim jadi orai. Eta kapan ngahirupkeun nu paeh? Kula onam tata dina nu hirup manusia nu paeh dihirupkeun deui dipaehkeun deui tamah mukjizat kos kitu kula teh lain pangeran sababaraha kali kos kitu teh dina Injil lu asli jada dakwahna Kangjeng Nabi Isa. Ulah mangeranan ka kula hiji pangeranna nu nyieun langit bumi termasuk nu nyieun kula Allah Subhanahu wa taala. Malah dek dibunuh kapan? Kangjeng Nabi Isa ngadakwah kos kitu teh dibunuh. Ya Allah ya Rabbi. Mantak disalamatkan ku Gusti Allah. Tah kaluhur langit kaopat. Tamat. Kok bisa kos kitu? Jang neruskeun lalakon lantaran Kangjeng Nabi Isa kuari di pangeranan engke nyana turun. Di akhir zaman bakal turun, bakal kawin Kangjeng Nabi Isa. Memeh itu ge Isa geus kawin ti heula di kawidaran. Tah ieu Kangjeng Nabi Isa teh bakal turun, nyana bakal dakwah deui wahai umat Kristen, saya adalah Isa. Saya adalah Nabi Isa. Salah, kamu itu menuhankan Trinitas. Salah, Tuhan itu satu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya dakwah make syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engke bakal dicaritakeun dina kitab Qurtubi. Biasa turun Kangjeng Nabi Isa, sanggeus turun dakwah deui. Nyana teh ngabombardir tentang Trinitas jeung gereja-gereja. Iyalah Kangjeng Nabi Isa nyalah-nyalahkeun ka Kristen, ka Katolik, ka Protestan. Salah, Allah mah hiji Allah, Tuhan mah hiji Allah. Nyana engke kawin biasa ngan teu boga anak. Teu boga anak. Jadi waktu diangkat ka luhur teh teu kawin kan, encan kawin Kangjeng Nabi Isa. Engke turun nu mantak dikawinkeun ku Gusti Allah. Lantaran di sorga lamun teu kawin handap engke pangkatna handap. Ndak lamun nu kawin luhur, komo nu opat mah. Waduh luhur biasa teh. Aduh, masyaallah. Ngan lamun teu adil lain ka sorga kana neraka heula. Ya Allah, ya Rabbi. Yamal Masih ibnu Maryam illa rasul. Qad khalat min qablihir rusul. Wa ummuhu siddiqah. Biangna makna Kangjeng Nabi Isa eta adalah seorang manusia anu siddiqah, nu sangat bener jasa. Siddiqah wajan fi'ilun, fa'alun aw maf'ulun aw fa'ulun. Kadita aya wajan fi'ilun. Nah, ieu wajan fi'ilun adalah termasuk kana sigat mubalaghah. Siddiqun segat mubalaghah aweun bener jasa sehingga diangkat ku Gusti Allah jadi waliyatullah lain nabi awewe diangkat jadi nabi aya ge jadi waliyatullah nantak di dieu teh kieu wa ummuhu waliyatullah teh kitu wa ummuhu siddiqah. Biangna Kangjeng Nabi Isa adalah seorang wanita nu bener luar biasa siddiqah. Tak iya emak Kangjeng Nabi Isa adalah Siti Maryam, lain nabi, hanya waliyatullah siddiqah gitu mana. Nah ini nyatakan kak emak-emak berarti lain pangeran, nanya pangeran boga emak. Urusan di pangeran-pangeran artinya biasa boga emak lahir. Lamun pangeran eta Kangjeng Nabi Isa atau mebek Kangjeng Nabi Isa pangeran saha? Atuh anu ngatur-ngatur mebek Kangjeng Nabi Isa teh saha? Aju pangeran, manya pangeran maot. Tah eta teh ulah di pangeran-pangeran sebab Kangjeng Nabi Isa mah boga emak. Boga emak ngaranna Siti Maryam. Ujung deui kana yakulani ta'am. Sahebat-hebatna Kangjeng Nabi Isa, sahebat-hebatna emakna Siti Maryam, tetep bae nyanda teh ngabogaan kebutuhan jang awak, jang jasad, yakni dahar kana yakulani ta'am. Berarti dahar, ana dahar nginum, lain nu dimaksud dahar nginumna, urusan dahar jeung nginum teh dimasalahkeun. Ieu kinayah ieu. Lamun urang geus ngaji bilagah bakal nyaho kana fan kinayah. Kinayah teh kieu, kinayah mah ye, kinayah mah labdun utliqa wa urida lazim. Mana ngaranna kinayah. Eta kos kitu dina ilmu bilagah teh tah.
nah kinaya mah kos kieu Zaidun kasirur rimat ki Zaid loba lebuna eta teh lain nu dimaksud loba lebuna jangan naon lebu maksudna kumaha di mana loba lebuna loba meuleum suluhna di mana loba meuleum suluhna loba nu dipasakna di mana loba nu dipasakna loba nu daharna di mana loba nu ngadaharna loba tamuna di mana loba tamuna loba ngajamuna di mana loba ngajamuna barahan geus ngabahasakeun Zaidun ulki Zaid loba lebuna barahan matak lamun teu ngaji mah moal datang sia moal Zaidun tawilun nijat ki Zaid panjang sarangka bedogna eta teh dimaksud bedog mah deuk naon diomong-omong ana panjang bedogna panjang sarangkana ana panjang sarangkana berarti noled mun dipakena ana noled berarti nu mawana jangkung berarti gabejakeun panjang sarangka bedogna jangkung jelemana sebab anu pendek mah teu ngasar kinayah teh kos kitu tah kinayah teh kos kitu tah matak lamun ngobrol jeung kiai kudu cingceung ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna ka mana ieu lompatna kinayah oh kos tidak pikih mah kos kieu aya wewe ngobrol bae sanggeus ngobrol tas ditegalkeun ku salakina ngomong urang teh neng sing ade ulah ka mana-mana emang kunaon kitu loba nu hayangeun ulah ka mana-mana loba nu hayangeun eta kinayah loba nu hayangeun aya nu hayangeun sahasi nu hayangeun engke bae lah kumaha geus idah bae sahasi sebenarnya engke bae kumaha geus idah bae tah eta teh aya nu hayangeun teh ulah newak nu eueuh eta mah eta nyana tah eta karena kiraya kos kitu teh eta masyaallah osok orang ya osok ngomong eta mah deuk di kamar geus baju deuk dipinjem lah jauh-jauh eta kinayah kene sarua kan boleh dipinjem mun deuk dipinjem lah jauh-jauh amat atuh geus we ka nyana bae pinjeunna sarua aja gitu iya ge kinayah kana yakulani ta'am aya kangjeng Nabi Isa jeung mana teh sok ngadahar lain nu dimaksud ngadahar urusan ngadahar mah tah mah masalah tapi di mana-mana dahar pasti nginum di mana-mana nginum jeung dahar berarti manehna ngising jadi nu dimaksud mah ngising sia ulah mangeranan ka kangjeng Nabi Isa sebab mun mangeranan ka kangjeng Nabi Isa nya sok ngising banyak pangeran ngising panjore coba lamun ditanyakeun dupa assalamualaikum salam pangeran aya teu aya kamar nuju eta otak gitu di mana Kristen banyakeun kanjeng Nabi Isa mah ngising biasa ngising kiih menyaya pangeran ngising kiih panjore jasa otak pasangkeun bejakeun ka Kristen kanjeng Nabi Isa mah lain pangeran sebab nya mah sok ngising sok kiih lamun ngising kieu atuh boro-boro pangeran atuh urang boga bebenekeun ngising bege teh ngadeukeutan urang boga jasa ka sarwiti urang Cikupa urang datang ka imah waalaikumsalam iwit aya keur naon keur sial embung urang ngadeuk teruskeun heula teruskeun kayak geus rapi kana ka dieu atuh embung urang sakitu urang bogohna ge titah ngabarengan ngising teu hayang pangeran imah ngising waduh atuh jore jasa Demendak aya di zaman bae zaman Kang di zaman Kangjeng Nabi Musa. Eta teh pendatang iblis datang ka kiai. Assalamualaikum. Salam. Saya waun teu ka kula. Wow, iblis kan. Heuh bener. Kiai ka iblis jauh. Apal ka iblis teh apal. Kula mendek ngabejaan we teu Firaun kan ngaku pangeran. Heeh. Eta teh jana ngaku pangeran teh aya kula di jerona mun eueuh kula mah mun eueuh kula nyana ge henteu ngaku pangeran henteu ngaku pangeran nyana ge mun eueuh kula mah bener tah bener jeung blon eta pangeran nyana ku ngaku pangeran atuh aya kula di jerona jadi sok ngaku pangeran teh di jiwa nyana kula cek kieu teh tuh sia teh atuh kula papagaweana mung kos kitu cek iblis teh cek iblis hayang nyaho ka oploan pangeran Firaun yuk urang ka ditu yuk itu datang ya oplo aja saya jana oplo datang ke itu tuh Waalaikumsalam di mana pangeran itu cenah keur di kamar mandi diketrok-ketrok tak kamar mandi teh diketrok-ketrok ku iblis jeung kiai teh trok pangeran saya tak cak iblis teh nya pangeran nanyakeun saya eta oplo kan atuh mun pangeran dia ya bener cak kiai teh makana tapi lamun kura aya tadi jero nyana bakal nyaho kula coba cak kiai teh asup tah si iblis ka dinya tek asup terus ditambah ku kiai teh sakade ketrok eta ketrok
aing nyaho nu di luareun eta nu sisi jalan teh kan datang sia boga maksud anu kan jauh cak kiai teh oh pangeran kan aing kiai mah nyahoeun iblis ya ulah sok ka iblis kan kamu teman saya di mana dulu waktu di Partai Golkar kan sama-sama Masalah iblisnya kos gitu tadi mata ngetrok lawak cak eta pangeran teh saha gara-gara kula nyana nyebutkeun saha nya pangeran saha eta jaheunya makan da ieu teh yakulani ta'am cek ahli bilagah mah geus kateropong dahar nginum lain nu dimaksud dahar nginum lah masih bagus kene dahar nginum mah pan mun tas dahar tas nginum paling kekuatan sampai 2 poe pannya ngising nya pangeran ngising. Nah, mata lain pangeran bejakeun ka umat Kristen cak Gusti Allah lain pangeran mah ilahu wahid hiji Isa lain pangeran sebab boga emak wa ummuhu siddiqah mbaknya aya mimitina pangeran dilahirkeun berarti kakarak aya mimitina pangeran mah awalun bilabtida wa akhirun bilantiha la yusofu ilaihil sinun wala tuhinuhu dan lain sebagainya. Nah, eta pangeran awalum bilabtida wa akhirun bilantiha. Mimiti awal mimitina akhir tungtungna eta pangeran. Ai Kangjeng Nabi Isa mah dilahirkeun ku mana? Banyak pangeran kakarak lahir. Da eta teh bagus bejakeun ke Kristen. Jeung deui banyak pangeran dahar ana dahar ngising berarti jore amat. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat Unzur tingali ku ayeun Muhammad heran amat kumaha kaula nu agung ngajelaskeun ka para Kristen ka para kafirin kana ayat-ayat nunuduhkeun kana sipating tunggal kaula sumanzur anna yufakun tuluy ku anjeun tingali Muhammad kumaha dipengkolkeunana eta para Kristen anil haqqi tina hak makyamil burhan bari aya dalil dina kitab Injil teh geus ngajelaskeun bahwa pangeran teh hiji nyana nyahoeun tapi kapan dipengkolkeun ku kaula hakikatna mah berarti meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah riweuh urang mah sakadar dakwah daekeun jeung teu daekeunna Allah mata kula mah sabodo teuing bae daek bae daekeun nang Allah lain nang kabehan lain bapak-bapak ibu lain nang Allah ngajelaskeun nu sabenerna daek bae ku Allah didaekeun teu daek bae ku Allah diterima daek bae berarti dibere sinar ilahi ku Gusti Allah teu daek marah berarti ditutup dihijab ku Gusti Allah tinggal sakitu bae sabodo teuing tah ieu teh nang Gusti Allah hakikatna mah nah ieu kumaha ngajelaskeun kana ayat padahal mah geus jelas jasa sifat wahdaniyat Gusti Allah teh hiji nu tadi jelaskeun ilah wahid make mangeranan ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa make mangeranan ka Ruhul Kudus bahkan Siti Maryam teh di bunda-bunda Maria dek nanaona lantaran nyana teh kapan ngalahirkeun manya aya pangeran ngalahirkeun Kangjeng Nabi Isa dilahirkeun manya aya pangeran dilahirkeun bahkan yakulani toham eta kurang kumaha dalil manya aya pangeran ngising panggeus dijelaseun bari dina Injil geus dijelaseun hiji pangeran mah nu matak takjub ya heran amat penjelasan Gusti Allah geus ngajelaskeun kana kabeneran Allah kana kesalahan ucapan-ucapan Kristen tapi toh terus bae datang ka kuari heran amat geninganan jelema-jelema teh ketika dibere aturan-aturan nu bener teu daek balaleuneur heran amat jelema teh bahkan loba anu teu bener teu kudu heran eta teh hakikatna mah meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala tinggal urang mah bersyukur urang mah alhamdulillahirabbil alamin tinggal urang terus bersyukur Allahumma sabbitna bil iman wasabbitna bil tauhid wasabbitna bil ma'rifah wasabbitna ala dinil Islam min dari dunya ila daril akhirah wallahu a'lam.